sana cenah da urang mah kulantaran teu ibadah teh kudu boga duit hirup pait wae ayeuna diukur kieu mending duit mending geuring sok kitu ditah milih cenah mending duit dibere duit bare geuring bisa teh nikmati kana duit urang kudu dibere sehat oge ku Allah masih kan dibere kesempatannya ayeuna mah kieu urang kalau rezeki nangan rezeki dibere awak sehat ku Allah teh tetah indit kan sok ayatna kumaha fantasiru bil ardi wabtagu min fadlillah fa idza qadaytumus shalah fantasiru bil ardi wabtagu min fadlillah. Jadi mana-mana anjeun geus beres migawe salat jik gitu. Bral. Silih tebaran di bumi tayangan karunia kami. Tegasna tayangan rezeki anu geus ditemrakeun ku kami. Erek tukang rongsokna jing. Asa ulah kurang maling apa gitu. Beda deui eta mah lain da kaluar tina aturan. Erek tukang rongsokna, erek tukang kulitna, tukang bangunanana tukang maculna, tukang dagangna, pagawe negrina, gitu. Ulah males Islam teh gitu kan. Tuh, urang dititah ku Allah teh jik tangan rezeki, gitu. Tangan rezeki anu geus ditemrakeun ku kami. Lamun urang bagian tukang kuli bangunan, tetepkeun dina kuli bangunanna. Niatkeun dina kuli bangunanna urang supaya hayang usul ka Allah, hayang meunang ridona Allah. Niat mah pada intinya niat anu bener. Niat anu bener pagawean ketika di lapangan oge kudu bener. Ulah niat bener di lapangan nipu maling gitu kan. Aing deui ceritana. Da kabeh oge mulia sih pada melan anu halal mah. Gitu ayeuna tukang rongsokna we. Mulia, bahkan tukang urang mungutan sampah oge mulia. Mulia sebenarnya pagawean eta. Mungutan sampah pada ayeuna sami usakalinya urangnya gitu. Urang mah aya dalilna. Anu adukatu minal iman, kabersihan teh dina sebagian dina keimanan. Geus ari masalah mandi mah eta mah masing-masing kan ieu mah da kulantaran tugas urang geus disepakati ku masyarakat bahwa ieu sampah teh gitu kan kotoran sampah teh kudu aya anu ngakutna gitu. Nya urang menjadi bagian anak gitu. Niatkeun urang mah saja hayang bersih ieu kampung. Aing ngareunah naon teh ari-ari geus nempo bersih mah pasti rasa teh gareunah gitu. Urang diumpang ka ditu teu baralah genah wae gitu. Sebagian tina iman eta teh. Da kulantaran bebersih mah dianjurkeun gitu. Dianjurkeun dina syariat agama gitu. Urang tukang neangan rongsokna nya di samping urang barang hasil teh geuningan mulungan gitu kan anu bekas-bekasna kene daur ulang deui gitu geus kamanfaatanna kan ke urang deui gitu balik deui kitu kami oge teu aya anu hina di hadapan Allah tukang dagangna sadayana oge gitu ulah sote sabebasana anu diharamkeun teh aya dagangna mah syariat agama tapi dina prak-prakanana keluar dina agama gitu. Pada ayeuna dina surah Al-Mutaffifin-nya Mutaffifin gitu kan. Nu ngaluwihan dina anu ngarangan dina takaran timbanganana ulah tuh gitu mah. Barangna jual beli berbasana ulah naon istilahna barang nyaho butut gitu urang dihalus-halus gitu. Barang yang ngabohong pada intinya ngabohong dalam arti ngabohong teh ngabohong anu teu diwenangkeun aya ngabohong sebenarnya misalnya kieu urang teh kan meuli 10.000 aya nu nawar 8.000 kan can nepi kana target tong boro-boro untung lah gitu modal can paling teu acan rugi atur nuhun geus sakitu gitu sabaraha atuh wios mangga 12 terus misalnya teh nawar 11.5 we ada geus nongkrong malah gerobak kayak gitu. Cenah
10.000, misalnya 10.000. Ada sana aya untungan, atau tergantung kurang, sok wae. Atau cenah urang ngerasa cukup, bae lah. Ngarisan. Gitu ngarisan modal jenis. Balik modal gitu. Eta mah tergantung kerelaan kurang antara di minkum aya dina dagang mah itu ridho urang pugi ridho. Ulah sampeka cek bahasana ketika urang dina akad jual beli geus jadi ari barang teh kieu komo nu dibungkus mah dari barat meuli ucing dina diraka ulah gitu tetep kudu terbuka we ieu teh kieu barang teh kieu pangosna sakieu jadi kudu dijetrek jadi supaya mikarino antara dua belah pihak gitu gitu kesempatan lah kamu bilang sadayana sakumna umat muslim salam dunya di mana-mana aya bulan-bulan anu agung lah gitu kan anu dianjurkeun ku Rasulullah kamari made Idul Adha urang puasa di tanggal 1 tapi kan 10 gitu. Keun lah urang mah nu diajar ibadah mah erek nyokot 2 poe salapan 10 teh jadi naon-naon gitu nyokot anu pokokna. Terus bulan Muharram terus kene bakal aya deui kita salat sunah teh gitu. Makan anu mingguanana aya teh. Aya Senin jeung Kamis. Bulanana aya. Yaumul Bait. Yaumul Bait mah sabulan sakali puasa teh. Tanggal 13, 14, 15. Itu Rasulullah teh gitu. Yaumul Bait. Eta teh ku ulama-ulama salaf ku saleh mah geus ngajadikeun kadaharan eta teh gitu. Kadaharan aranjeunna masalah puasa teh. Makana Nabiullah we Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam gitu. Salametna nagara Mesir pada waktu harita tina masalah pacaklik gitu. Tina hasil naon pendapatna Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Raja gitu. Islam mentak kamukakeun cenah tabir mimpina gitu. Bahkan ieu kulantaran nabinya, nabi makan dia mujizat makan diberenya mau ku Allah teh gitu. Tabir mimpi teh kieu bakal terjadi kieu tah mere solusi mere beja jeung mere solusi anjeunna mah bakal terjadi kieu tah solusina teh kudu kieu dilaksanakeun bener terjadi sehingga diangkat jadi naon jadi naik tahta dina kerajaan Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan dina pawayangan mah aya sebuah cerita si Dawala jadi raja. Mana Dawala teh kumaha di mana gitu kan. Gitu. Boro-boro jelema aya gitu. Cacah baheula gitu kan. Jadi raja kulantaran naon tina hasil mujahadah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tah Nabi Yusuf alaihi salam ge sami da urang nyahokna bahwa eta Nabi Yusuf teh kulantaran urang oge kulantaran tertera di sebagian hadisna jeung dalil Qur'anna gitu. Namun pada waktu harita pada zaman harita mah Kanjeng Nabi Yusuf teh henteu kakoncara bahwa ieu teh nabi gitu. Teu kakoncara ieu nabi bahkan ku dulurna usaha dulur lagi diasupkeun kana naon? Kana sumur. Dalam nyahoeun nabi mah meureunna dulurna moal daekeun gitu, moal gagabah lah bahasana oh ieu teh nabi gitu. Tapi kulantaran nya hakna Allah gitu berjalan geunana gitu. Sampai-sampai istilahna mah eta Kanjeng Nabi Yusuf teh nu tadina jelema teu boga aya cicing dina tahta kerajaan pada waktu harita. Bahkan sebagian cerita mah dina surah Yusuf geuningan bojona saha raja teh namina teh hilap deui atuh nya Siti Zulaikha gitu
hasan gitu. Asam. Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam hasan tapi kan ka nitah ayeuna pelayana sok cenah ye nakal buah hiji ewang gitu. Nakal buah hiji ewang sabadana terjadi erek ieu nya erek naon sadacan terjadi anjeunna di penjara Kanjeng Yusuf alaihi salam gitu. Jadi istilah nama jelema anu aya di kaputren nya dina kerajaan lah bahasana kaputren. Yo bisa terpercaya lamun urang-urang teh numan. Yo maneh nu kawewe da para ieu gitu, para pelayan. Mana lamun teu percaya yo aya cenah kitu. Yo teh jelema teh malaikat cenah kitu. Kan penasaran ahmadnya gitu. Yo masuk ka anu si awewe teh dijajarkeun ku Ibu Siti Zulaikha teh nyekok buah aja peso. Kanjeng Nabi Yusuf sina mapa sina halimah eta tepikeun ka kakureut ka leungeun sanggeusna kakara saladar gitu. Ibarat buah sing pesoan ibarat gitu. Nah, eta jadi gambaran seperti itu kan. Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam kunaon anjeunna bisa naik kana tahta kerajaan teh tina hasil mujahadahna ka Allah gitu. Shaimun bin nahar gitu. Qaimun bil layal. Beurangna puasa, peutingna salat gitu. Eta Nabi Yusuf alaihi salam. Shaimun bin nahar, qaimun bil layal. Lalu urang ngalah jauheun we gitu kan. Nya istilah mah kita beureunan puasa waktuna bulan Asyura 2 poe urang gitu kan. Yuk urang buka bersama si ulah masing-masing. Dan mudah-mudahan lamun urang beuteung jeung sumut gitu nya. Lamun kahayangan teh eta hayangan gaya beuteung ge kakarbakan eta teh. Eta mah nafsu syahwat beuteung gitu. Tapi lamun urang dilatih gitu dilatihkeun gitu. Ulah nepikeun ka boga pikiran dah cenah urang ibadahna oge kitu belum tentu diterima babatalna. Keun cek abi ge masalah eta mah ka Allah keun we. Nu penting urang bener-bener niatna penting ya Allah abi anjing hoyong puasa sunah geus begitu. Mudah-mudahan abi gitu didugikeun kana waktu buka. Bari di kaayaan urang istilahna mah bener-bener puasa sagala-galana, puasa zahir, puasa batin gitu. Nah gitu. Kesempatan pikeun umat Islam salam dunya itu kesempatan. Da moal panggih deui leuheung basa lamun urang umur tahun isu bakal dipanjangkeun deui ku Allah. Gitu. Bisa dimuk deui bulan Muharram, tapi lamun misalna urang bulan isu eueuh moal timuk deui. Jadi kesempatan sadaya. Moal timuk deui lamun urang geus paeh mah gitu. Da bakal ngahlas gitu. Ngahlas sabadana urang geus pindah alam gitu. Lah ayat-ayat Quran pada geus jaren we lah gitu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya gitu. Ayat Rabbi rejini gitu kan. Ya Allah kami balikeun deui. Bahkan tah nu karaeh teh loba nu ngagorowan ka Allah. Gusti abi balikeun deui ka dunya erek migawe amalan hade gitu sedekah gitu. Aya deui anu ngabahasakeun Gusti lamun tiasa mah abi ulah bakal dimautan gitu kan. Aya gitu. Da eta mah emang jalma, kabeh jalma ngagorowokan ka Allah teh kitu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hayang nanti umur panjang be gitu. Aya eta ge pasrah mangga we cenah umur mah kumaha Allah ari ibadah tara. Teu era ku Allah cek abi mah kitu. Bener teu era we
sosolehannya. Mama we eta mah da Yuswa mah aturan Allah sana gitu. Geus nepi kana waktuna. Ada diberi kesempatan hirup teu daek ibadah gitu. Teu daek babakti ka Gusti. Kaera. Diapainin Allah. Kudu nama rumasa, kudu nama urang urang diberi kesempatan dia hirup kae. Beuki kolot teh kudu beuki bener-bener pangguh. Beuki kolot teh kudu bener-bener kudu beuki tumpul dalam arti tumpul di panjenengan Gusti ngalaksanakeun ibadah kesempatan. Mau ba jelema teh putus asa kulantaran ibadah dibere harta banda teu melimpah. Mau ba eta teh? Da pola pikirna kieu, urang salat teh hayang babari rezeki. Padahal lamun diukur ka ditu antara urang ibadah salat memang dina jero salat aya doa minta rezeki, tapi lamun ditolak ukurna gitu, ditolak ukur antara urang ibadah ka Allah eueuh kaitanna jeung rezeki. Da rezeki mah urang kudu daek usaha ikhtiar. Ibadah mah khusus we ngabaktikeun awak gitu. Melengkungkeun awak bahasana teh ari hate mah nawadukeun gitu. Ari awak meureun melengkungkeun gitu. Da sakuduna mah kitu. Bagi tambah dibere panjang umur teh kudu beuki bener-bener hirupna. Ulah beuki goblok gitu. Aya gitu aya. Eta mah jelema teu babalik pikir gitu. Ada cenah urang ya osok cenah salat mah di ieu mah gitu. Nya sae atuh sae daripada henteu. Ngan aya leuwih halusnya soklah mendingan berjamaah datang ka ieu tempat selagi urang aya waktu mah gitu. Pangna urang berjuangkeun hayang aya masjid teh hayang aya boga tempat ibadah. Geus dijieun kalau ditaringgalkeun gitu mending salat di imam ya. Nuntut kana perkaraan diperjuangkeun ku urang teh gitu. Jadi ulah kabogodeut teh nyoba sabarang ningali kepada urang ngabangun masjid gitu kan bisa jadi amal hadeh gitu. Sababari masjid mah nuntutna menta dieusian gitu. Menta dieusian nuntutna eta teh. Nuntut ka urang teh menta dieusian. Sope nama lah lamun arek berpikir lamun berpikir anu jernih orang itu berpikir jernih sok adinya balik ke. Jadi ternyata geuningan urang merjuangkeun kana tempat ibadah teh henteu cukup kumerjuangkeunana, kudu tanggung jawab jeung ngeusianana. Akhirnya mulas dina masalah sasi Muharram gitu. Urang manfaatkeun lah gitu dina bulan ieu kegiatan-kegiatan anu sae gitu. Mungkin agama pada intina nya lamun bade diayakeun beureunan acara anu lebih meriah seperti naon atuh ai baheula maupun tanya baheula ieu nya ieu pun biang almarhum lamun bulan Suro teh sok nyieun bubur Suro. Bubur Suro, naon bubur Suro teh? Eusina suuk nya terus naon deui? Pokona mah 7 rupa bebeutian. Halus disupan. Bebeutian. Ngabubur teh dengan ketan, terus kedelai, kacang, pokoknya dicampur bae eta mah. Gitu. Suuk lah gitu kan ditutup. Baheula emak ieu mah almarhum sok ada bubur parigasa tah bubur Suro da mah geus teu budaya. Padahal pada intina mah jelema kudu sedekah dina bulan ayeuna. Geus ayeuna mah keun teu naon ayeuna dileungitkeun bubur Suro nama. Ganti we anu aku nu atahna lah. Ku duit nu simpel. Atuh cenah kesempatan ya aya teh ati. Teh ati tah bubur we geus bubur ati we
nuju aya keneh gitu tapi kan enggak ingetin keneh lah gitu kan. Oh anak tanya orangnya bubur suro daerah teh bener harus gitu kan meuli segala perkara gitu di pasar dibagikeun gitu napisin teh bagikeun bubur suro